Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui jeung channel Jama Sunda. Wakijan Jama Sunda nya. Abdi nungkeun dukungan subscribe-na anu acan subscribe, anu antos subscribe atur nuhun. Yuk semangat. Abdi ayeuna bade carita wakijan teh tukang ngeuseup. Wakijan tukang ngeuseup. Nah, si wakijan teh ngeuseup lah datang ke tempat pemancingan. Nah, si wakijan teh ngeuseup bae teu meunang-meunang ngeuseup teh. Ari nyeuleuh batur mah meunang deui ngeuseup teh. Si wakijan teh nanya ka baturna, ari nya teh umpana make naon cenah. Cek si wakijan teh ka baturna, nya teh make naon jan, aing mah make cacing cenah. Deuh pantesan teu meunang-meunang. Terus make naon? Make golondong baso cenah. Make golondong baso. Cih, pantesan aing teu meunang-meunang. Cah, ya aing nitip jejerna cenah aing rek meuli baso. Cak si wakijan teh. Deng bae si wakijan teh mangkat neangan tukang baso. Meuli baso si wakijan teh. Mang aing meuli golondong baso cenah. Disambelan dengan ulah. Ulah disambelan ulah disaosan nasi jang ngeuseup jang umpan cenah cek wakijan teh. Nah si wakijan teh datang deui lah ka tempat ngeuseup eta. Aya jan tukang basona, sok baturna teh. Aya geus aing meunang tuh basona aing meunang cenah. Oh geus meunang bokos aing geus meunang aya tuh laukna cenah. Si wakijan teh nyoba bae make baso. Begitu mancing cemplung bae make golondong baso umpana. Narik si wakijan teh laukna teh rag-rag deui bari ngomong kurang saos. Atur nuhun, terus dukung channel kami nya, channel urang, channel abdi. Mugia channel abdi biasa ngahibur kasadayana ka urang Sunda sadayana anu acan subscribe, anu teu subscribe atur nuhun patepang di judul anu sanes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.